Jun, hari ini teh akang mau nyangkul di sawah. Iya Kang, nanti Junet bantuin. Neng pergi dulu ke butik ya. Iya Neng. Nanti siang Neng nyusul ke sawah ya. Iya, iya, hati-hati di jalan. Hayang manen kudu melak, hayang nepi kudu indir, ulah nyaring bari perem. Rek kumaha jadina, lamun manusa Tatar Sunda, salilana ukur hayang dihuapan. Naon jadina, hayang manen kudu melak, hayang nepi kudu indir, ulah nyaring bari perem. Rek kumaha jadina, lamun manusa Tatar Sunda, salilana ukur hayang dibantuan. Naon jadina, geus lain waktuna keur silih salahkeun, silih tuding moal aya tungtungna. Geus lain waktuna keur silih andelkeun, ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan. Hayang manen kudu melak, parahiyangan brodi juru, parahiyangan brodi pantol, ngalayah di tengah imah, nyagemah ripah, subur subur makmur, kerta-kerta raharja, teu pantes lamun urang hirup kata langsara. Aya sagala aya, nyampak sagala nyampak, beunghar lain carita, daek kari daekna. Naha ereng kumaha jadina, lamun manusa di Tatar Sunda, salilana ukur hayang dihuapan. Naon jadina, hayang manen kudu melak, hayang nepi kudu indit, ulah nyaring bari perem. Rek kumaha jadina, lamun manusa Tatar Sunda, salilana ukur hayang dibantuan. Naon jadina, geus lain waktuna keur silih salahkeun, silih tuding moal aya tungtungna. Geus lain waktuna keur silih andelkeun, ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan. Hayang manen kudu melak, parahiyangan brodi juru, parahiyangan brodi pantol, ngalayah di tengah imah, nyagemah ripah, subur subur makmur, kerta-kerta raharja, teu pantes lamun urang hirup kata langsara. Aya sagala aya, nyampak sagala nyampak, beunghar lain carita, daek kari daekna.